أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرة خصوصا نبي الله عليه السلام وإلى حضرة خصوصا سلطان عمي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حضرة خصوصا الشيخ سالم بن شامر وإلى حضرة خصوصا الشيخ نووي البنتاني خصوصا الشيخ خليل بن وإلى حضرة خصوصا حضرة الشيخ حسين الأشعري رضي الله عنه غفر الله ذنوبهم السليم وفرهم البركة من القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari di pasal saya. Paslon ari di pasal Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam. Arkanul Islami pirang-pirang rukun satun eta aya 5. Syahadatun kajenyaksian an kanayan sanyanya tingkah sareng kalakuan la ilaha eta anta aya didat anu wajib diibadahan illallah angin Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng yen saestuna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah wa iqamus sholati jeung kaduana ngadegeun salat wa itaus zakat jeung kateluna ngaluarkeun zakat wa shaum Ramadan jeung kaopat ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan wa hijjul baiti jeung kalimana munggah haji ka Baitullah man kajalma istata'a anu kawasa jalma ilai ka Baitullah sabilan di jalana ya sapasal lah aya waktos bertamihan deui kana kamari beres roes nyarioskeun dina masalah muqaddimahna kitab Sapinah mana kitab Sapinah teh karya Syekh Salim Syekh bin Samir gitu Syekh Salim Muhammad bin Sa'ad bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami anu maot nama di Batawi Jakarta. Enak pasal nu kahiji nyarioskeun rukun Islam. Jadi terus pada uninga sadayana bahwa rukun Islam itu aya 5 itu. Jadi pokok-pokokna dina agama Islam nyata 5 perkara. Mana keislaman eta sebut Islam teh pasrah sumrah diri orang kana aturan-aturan Allah. Jadi naon perkara anu tos sekolah ditangtoskeun ditangtukeun salah orang pasrah narimana teu seueur komen teu seueur naha teu ngeluh naon jadi aturan-aturan Allah sebab Allah maparinan aturan ka jalma itu sanes kange anjeunna tapi kange urang keur kepentingan urang keneh matak agama teh ditibakeun teh keur ka jalma nu gadohan akal beres parentahan agama atau hukum-hukum agama ditibakeun teh diperhatikan ka jalma nu ngagaduhan akal sampurna. Jadi moal tiba eta hukum lamun mah akalna teu beres ya. Makana nu disebut Islam teh nyata pasrah sumrah diri kana hukum-hukum di Allah. Jadi teu aya penolakan. Jadi tah salat kemongke kan kedap deui bulan puasa ngalaksanakeun puasa eta merupakan ngalaksanakeun rukun Islam. Di antawisna rukun Islam mereka hiji nyata maca 2 kalimat syahadat. Syahadat merupakan tihangna, merupakan kuncina. Kalimat 2 syahadat eta teu asal ngucapkeun. Nu mana eta keur urang keur jalma anu entos lebet Islam
atau nu aya dina kaislaman. Lamun teh aya pertanyaan dina batiniah dina diri urang, dari urang ngasup Islamna iraha. Sebab ti indung jeung ti bapa urang geus Islam, ai urang iraha Islam. Pada dasarna jalma sadayana entos Islam dina zaman ruh kapungkur janin entos Islam waktos ditaros akal menerima kalau bala syahidna katanya menerima nyaksian kuruh bahwa Allah teh anu wajib diibadah Allah teh pangeran. Jadi ti harita zaman ruh tos Islam sadayana ruh Islam. Nah cenah geninganan gubrak alam dunia tapi ka aya nu Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi upami dina Al-Qur'an pan kurtilu nya. Yahudi, Nasrani, Majusi tama opat Islam. Ayana Yahudi, Majusi, sareng Nasrani eta ku ayana bimbingan kolot, bimbingan sepuh, bimbingan indung bapana, bimbingan anu ngajarakeunana. Tak murang kalimah sadayana ge fitrah. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Bade di Nasranikeun, bade di Yahudikeun, bade kumaha nu ngabimbingna, kumaha orang tuana, kumaha kolotna. Margi murang kali sadayana pada dasarna mah fitrah suci. Suci tina kaeban perkara dunia, suci tina kaeban perkara naon wae. Termasuk gubragna ka alam dunia dia dijadikan hakikina suci sok sanajan eta gubragna ka alam dunia pinuh ku getih eta budak. Nu mana eta getih saur ilmu fikih mah getih teh kan najis. Ya, tapi kesucian eta sanes berarti nurut ilmu fikih eta fitrahna fitrah hakiki. Sucina hakiki tina kaeban urusan perkara dunia. Makana sadayana oge awal nama tos muslim. Gitu, sadayana oge entos apalah syahadat keur zaman ruhna tos nyaksikeun gitu. Tos nyaksikeun ruhna ka Gusti Allah tos uninga makana ditaros gitu. No kalimat alastu bi rabbikum mundanya. Eta maka jawabna qalu bala syahidna cenah. Jadi seolah dia nyaksi sadayana ge. Jadi model orang di zaman ruh tos Islam. Geuning kun aya maca syahadat teh dina pada keur nguatan keimanan. Mata rupa-rupa guru-guru dina ngamaknana syahadat itu rupa-rupa. Oh menurutkeun budaya aya syahadat itu, aya syahadat ieu, syahadat macam-macam ya eta nya. Tapi urang anu mutlak syahadat anu diajarkeun ku guru urang diajarkan ke para ulama beda itu diajarkan ke Kangjeng Rasul. Urang ka Kangjeng Rasul teu kantos penak. Gitu. Tapi ku ayana wasilah nu jadi guru, ku ayana urang gaduh nu jadi guru, maka urang dibimbing dina ajaran-ajaran Kangjeng Rasul. Jadi uninga ajaran Allah. Gitu. Jadi anu nu ngabimbing deket jeung urang mah nu jadi guru. Karena kaislaman, karena segala rupa itu jadi guru. Tapi ka apalna ka Kangjeng Rasul, apalna kana ajaran jadi Kangjeng Rasul. Matak sebagian keterangan katanya ulama nerangkeun lamun mah teh boga guru berarti guruna setan cenah eta. Wayana kitu sadayana oge entos Islam awalna mah. Jadi ayeuna maca dua kalimat syahadat ayeuna teh keur naon keur ngamantepkeun keimanan urang. Makana dina syahadat itu dengan ukur asalna non asal-asalan. Tak dede aya bahasane syahadatun an kayana yen sanyana tingkah jeung kalakuan gitu kan. Kaiji syahadat maca syahadat nyaksikeun nyaksian an kana yen sanyana tingkah jeung kalakuan la ilaha eta teu aya di dat anu wajib diibadahan gitu illallahu angin Gusti Allah.
Caya deh nu diutamakan, caya deh nu jadi sesembahan angin ka Allah. Makanya nyaksikeun nembongkeun, jadi nyaksiana sanes panon urang. Tapi golongan bangsa rasa nyaksikeun seolah-olah tos dibuka ku syahadat nepi ka timbul karasa ayana Allah teh. Karasa ditulungan ku Allah teh. Karasa diperhatikan ku Allah teh. Karasa dibantu ku Allah teh. Eta, berarti eta tos ngahiji syahadat. Eta da sanes katempo ku panon. Mata dari aya kalimat an kana yen sanya-nyana tingkah jeung kalakuan anu ngabuktikeun teh ku tingkah laku, ngabuktikeun Allah na aya, ngabuktikeun nyaksikeun Allah teh ku tingkah laku. Lain ku panon. Tapi ku perilaku urang. Makana upami perbandingan antara na ilmu jeung akhlak derajatna luhur kene akhlak. Ilmu mah setan bisa, jin bisa, ilmunya lebih ti heula. Diciptakeun ku Allah tibatan manusia. Itu ilmu pasti lebih paham, pasti Al-Qur'an lebih paham. Tapi pas akhlak, makanya Kangjeng Rasul ge di kalam dunyakeun teh liustamima makarimal akhlak. Innamal buistu liutamima makarimal akhlak, kita keur nyampurnakeun akhlak dina pada anu paling utama nama akhlak. Ciri na jalma nu gaduh ilmu teh kumaha akhlakna eta mah tah akhlak nu sae berarti ngabuktikeun nyaksikeun ka Allah, ngarasakeun disaksian ku Allah, ngarasakeun Allah teh itu nempong, ngarasakeun Allah teh aya, ngarasakeun Allah teh wujud. Itu akhlak. Lamun akhlakna awet-awetan maka dina syahadatna oge kurang beres gitu, berarti seolah henteu kalimat an gitu. Karena yang misalnya tingkah laku awet-awetan seolah-olah teu aya gitu. Hilang ngahambakeun diri ka Allah na teh. Makanya Islam itu pasrah ka Gusti. Pasrah ka Gusti Allah. Makanya dina rukun-rukun aya rukun syahadat paningnya aya fardu syahadat, aya kasampurnaan, aya syarat sah. Dina syahadat ente asal ngucap. Seperti ayeuna kan ada nu matak ngaruksak syahadat lamun ngarejengkeun Allah jeung nu sejana atawa aya ngabandingan dina hate urang. Dina pikiran urang aya ngabandingkeun jeung nu sejana ka Gusti terus batal syahadat, ruksak syahadat urang. Lamun dina hate urang seolah-olah aya perbandingan ka Gusti Allah. Ngabanding-banding jeung nu sejana. Atau ragu-ragu abang kena loba kasusah loba kabingung mentana ka Gusti lila hasilna pamaksudna nah ieu teh Allah teh ngareungeun teh bobo Allah teh ngareungeun eta ragu itu mata karuksa meureun Allah teh nyaheun meureun Allah teh gitu itu mata karuksa gitu. Makanya kudu hati-hati urusan sareng Gusti Allah mah hati jeung pikiran bersihkeun tina pikiran-pikiran kotor ka Gusti Allah. Nah itu syahadat itu ngabersihkeun anak. Ulah ngajadikeun aya karaguan, ulah ngajadikeun non ayana suudon bisi ngaruksak karena dua kalimat syahadat gitu. Nah kudu yakin. Nanti asal-asalan gitu. Dina ngucapkeun syahadat mah gampang, tapi ra asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gampang. Tapi pikeun nyumarambahan tina makna syahadatna eta. Aya kalimat kan manaan kana yen sanyana tingkah jeung kalakuan. Gitu. Jadi anu tingkah laku urang ngabuktikeun ayana Allah teh ku tingkah laku. Lain ku lisan. Lisan mah tiasa nyarios naon tapi bukti na mana. Sakadar lisan yang nyaksikeun ana lain ku panoan teu katempo tapi ku golongan ruh minimal rasa karasa ayana Allah boga rasa disaksian ku Allah boga rasa aja maka insyaallah di mana-mana syahadatna tos nyumarambahan kana diri urang insyaallah akhlakna beres mau daek nipu mau daek maling mau daek
lah curaling lantaran boga rasa Allah pas aya Allah nempoweun gitu. Makanya dina diantarana rukun-rukun syahadat itu orang wajib netepkeun kana zat Allah, orang wajib netepkeun kana sifat-sifatna Allah, orang wajib kana medamal ya netepkeun kana padam-padamalan Allah, orang wajib netepkeun kana narima na ka Kangjeng Nabi, wajib kana zat Allah, kana sifat-sifat Allah kasifatannya seueur kan sifat-sifat di antara 20 wae gitu teh. Karena padaman alapun payakun jadi jangan jadi ke sarta ngayakinkan urang teh aya babandingan teh aya bandingan laisa kami syai'un ya kan gitu. Jadi munculkeun gitu dina urang kudu netepkeun. Oh ya. Tak seera insyaallah lamun mah urang tos kasumbara bahan 2 kalimah syahadat kaapikan pasti muncul letahna panona ceulina sagala rupa hal moal asal ngagunakeun gitu ku sabab naon aya kasieun sieun ruksak syahadatna aya kasieun sieun keluar tina kaislamanana gitu. Sareng deh di mana-mana rek lebat Islam ngagaduhan kewajiban ngucapkeun 2 kalimah syahadat mangrupakeun syahadat itu lawang ngadaptarkeun diri urang kana raraksaan Allah di akhirat, ngadaptarkeun diri urang kana kautamaan di hadapan Allah, ngadaptarkeun urang kana hal-hal anu teu tiasa dibandingkan mode alam-alam akhirat itu salat tos daftar di mana-mana hiji jalma maca 2 kalimat syahadat non muslim maca 2 kalimat syahadat berarti salat tos ngadaptarkeun kana raraksaan Allah tina siksa neraka eta. Di mana non muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat ikrar 2 kalimat syahadat berarti jadinya tos mulai masuk Islam sok sanajan can ngamalkeun terus maot dah berarti tos diakui Islam itu suci. Dan makanya ari pangkatku anontos Islam mah mode indung bapana Islam urang ge Islam tah Islam nate ti zaman ruh ngan diperkuat ku bimbingan jeung ku didikan tah ilmu nu pangutama anak ilmu agama teh lain berarti ilmu nu sajana goreng saya ngan lamun ilmu agama na lemah gitu nu kumaha ilmu agama nu kuat ilmu agama nu kuat teh anu dibuktikan ku akhlak. Ya, seueur ilmu agama paham itu ya contoh-contoh ulama model Barsiso kan ya. Ilmu agama kan kuat, tapi kunaon cilaka. Ya, tapi ku aya na akhlak-akhlakan. Seueur tamatak ilmu agama nu kuat, ilmu agama nu mantap teh dibuktikan ku naon? Ku akhlak. Sebabna Kangjeng Rasul teh keur memeres akhlak lain nyampurnakeun ilmu gitu. Aya ajaran Islam teh keur memeres akhlak gitu. Supaya beres. Ya eta ketentuan-ketentuan ti Gusti Allah. Makanya di awalan 2 kalimat syahadat. Syahadat ka Kangjeng Rasul, panasyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Gusti Allah sareng syahadat ka Kangjeng Rasul. Makanya orang kudu yakin ulah nganan dina hate orang ngayakin teu aya deui ulah ngalebihi ti Allah sarta utusanana Kangjeng Rasul sareng sajen akan Rasul tanya kamari Rasul sabaraha ji 313 Nabi 124.000 catat atuh tulis itu tah bedanya apa nyata ada orang ngabersihkeun karena nama-nama Allah nu maha sagala rupana orang ngabersihkeun karena nama-nama Kangjeng Nabi sarta tong aya keraguan naon nu dicana ku Kangjeng Nabi
itu leres, itu wahyu. Janten WD pertama asup Islam teh maca dua kalimah syahadat. Ari urang mantos Islam eta mah ngamantepkeun ka Islaman, nguatan keimanan. Itu matak sering nih. Eta maca syahadat diantarana anu wajib na maca syahadat pikeun anu entos aya dina keislaman wajib maca syahadatnya dina waktu keur salat. Dina maca naon dina waktu naon? Dina tahiyat mana? Akhir. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Nama ke tahiyat akhir. Sebab tahiyat akhir mah rukun ucapan syahadat. Rukun ucapan na salat sabariji? 5. Kahiji maca takbir. Kedua maca surat Fatihah. Katilu tahiyat akhir. Kaopat maca sholawat. Kalima maca berarti kudu kareunge gitu. Aya dina hate mah teh kasebutkeun lisan teh ucapan berarti. Kareunge kurang. Surah mah kudu kareunge kurang eta mah. Maca takbiratul ihram kudu kareunge, maca Fatihah kudu kareunge kurang. Mun jadi imam meureun kudu kareunge ku mamu, maca tahiyat akhir kudu kareunge kurang. Tapi mun misalna maca salam, maca sholawat. Ya. Supaya ninganan imam teh sok kadangu ninganan. Keun wae ada imam ieu mah urang kareunge ku urang. Gitu. Teu naon yang penting ulah nepi ka ngaganggu kana sejenna. Jadi ulah tarik teh gitu. Nu penting kareunge ku urang, kareungeuna oge sebatas kareung ulah nepi ka ngaganggu kana Mulai Fatihah ge ninganan. Tai Fatihah mah imam mah wajib tarik rakaat ke jika doa. Jadi wajib baca dua kalimat syahadat dina waktu salatnya dina tahiyat akhir. Nah dina tahiyat awal teh, da tahiyat awal mah sunat. Tahiyat. Amun misalnya ngaja dilewat mun teu naon. Dina mun mana tahiyat awal ulah atuh. Coba. Ulah katanya. Eta. Terus naon deui wajib baca syahadat? Mistik. Adan tah. Namun adan teh make dua kalimat syahadat. Mau jadi adan naon. Qomat. Eta. Eta syahadat kudu eta. Ari amun ngucapkeun anu mata naon keluar Islam nih anak. Itu mah sunah nanya. Wajib syahadat deui. Tak wajib syahadat deui gitu. Jadi keur urang mah lamun mah rajin maca syahadat itu keur ngaraksa keimanan, bisi aya ucapan, bisi aya patekadan, bisi aya kalakuan nu mata keluar tina ajaran Islam. Ku narima anak kabodohan sehingga teu apal ilmu, oh ieu perkara teh mata ngaruksa kana keislaman, tah mata rajin maca syahadat teh. Mun derek wudu syarat wudu kudu Islam, katanya mata iya kan syaratkeun maca dua kalimat syahadat keur ngaraksa bisi aya nu mata ngaruksa gitu kan orang teu apal. Kayana naon kayana minimna pangarti sepina pangarti kurangna ilmu urang teu apal aya ucapan aya patekadan aya kalakuan mata ngaruksa tina ajaran Islam. Eta syahadat urang rajin maca syahadat lain berarti urang asup di Islam lain maksudna mah gitu. Tapi maksudna mah keur nguatan, keur ngaraksa, ngajaga gitu. Jadi maca syahadat teh. Gitu. Jadi seperti ayeuna adan anu karek dilahirkeun tanya. Gitu pan di adanan. Adan anu aya waktu salat, maka eta berarti syahadat seurnya anu orang dianjurkeun sering maca syahadat teh seur gitu. Supados naon? Supados muatan kaislaman. Entong anti kana dua kalimat syahadat. Mun anu kasarupan, kita syahadat teh daekeun teh. Lamun jin kafir ya si Islam. Gitu. Mau daekeun kan? Maca ayat kursi anu kasarupan maca ayat kursi bisaeun. Ya ge, maca ayat kursi bisaeun. Nu kumaha lantaran anjeunna leuwih ti heula apa? Tapi teh syahadat. Kasianan mereka asup Islam itu. Tapi ajin Islam pasti naikkeun.
Padahal kesurupan maca syahadat ya. Nanti bisa kan aja nih kafir. Cek balelol paninganannya lamun elok kitu. Sebenarnya syahadatnya keur pamuka lawang kunci gitu. Pamuka lawang kabagjan dunya jeung akhirat. Sok sanajan hartana seueur, bandana seueur, hancurna dua kalimat syahadat maka teu aya ketenangan. Maka lamun urang hirup di alam dunya teu ngarasakeun tenang, coba koreksi we syahadatna. Bisi aya perkara-perkara nu ngalanggar aturan tina dua kalimat syahadat. Jadi lantaran naon? Cek para guru nyarioskeun guru-guru bahwa di mana-mana syahadat geus nyumarambahan kana diri urang maka hirupna bakal tenang. Di dunia keneh oge, komo di akhirat. Gitu. Nah, kalau mun teu urang ngarasa tenang, ngarasa gelisah, ngarasa itu koreksi we syahadatna. Sabab kan dina syahadat itu teu asal-asalan. Cek tadi kan dina rukuna oge kuduna netepkeun kana zat Allah, netepkeun kana sifat-sifatna Allah, netepkeun kana padamulan Gusti Allah jeung ngaku netepkeun kana benerna Kangjeng Nabi Muhammad gitu. Sarta udah diucapkeun ku lisan ngabenerkeun ku hate. Itu mah urang syahadat diajar deui we terus mantapkeun di hatena, ngabenerkeun kana naon nu dicana ku Kangjeng Rasul itu bener. Ulah jadi ragu-ragu. Nyana risalah na Kangjeng Rasul teh. Terus ayeuna naon supaya sampurna na syahadat ayeuna urang nganyahokeun untuk ngucapkeun nya. Terus yang orang ngayakinkeun syahadat. Eta tadi mimitian anak syahadat bisa ngaruksak karena keislaman. Jadi seueur ngaruksak Islam teh. Ceuh. Di antarana anu mata ngaruksak kana keislaman teh nyaeta migawe kana pagawean anu henteu acan dikanyahokeun aturan. Nyanyawanan. Itu ngaruksak kana Islam. Nyanyawanan. Sok tahu gitu. Contohnya. Ya. Ceuh pagawean. Ayeuna urang teu apal ilmu teh tapi teu wawanianan. Teu apal hukumna, teu apal itu wawanian nyanyawanan. Mata kudu aya sumber, kudu aya referensi, kudu aya minimal kitab naon itu. Teu apal atuh sumber teh cek carita si anu entong nyanyawanan. Lamun urang mejawe hiji perkara nyanyawanan itu mata karuksak kana Islam. Tapi ulah sok tahu ulah nyanyawanan gitu kan. Ayeuna apa? Kan aturan-aturan, tapi tadi pigawe ngaruksak sami. Apa? Tapi tadi pigawe ngaruksak. Apal ieu itu hare-hare we, da hoream. Apal ngaji teh penting. Katanya, apal ngaji teh wajib. Apal itu ya. Bahkan pernah baheula misalkan keur sok ngaji mah tenang. Tapi orang hare-hare we mah. Lebih baik cicing atau lebih kumaha daripada ngaji. Nah itu sami itu mata karuksak keislaman gitu. Taradek diajar ngaji gitu. Mata karuksak. Atau anan urang seueur nyalahkeun ka jalma-jalma anu garadu ilmu agama. Seueur nyalahkeun urang ka jalma-jalma anu tingkatan-tingkatan ilmu agamana luhur gitu nya. Urang bisa nyalahkeun ayo. Kalau mah aya kan dina media sosial sok diadu-adukeun nih. Urang saha make jeung bisa ngadikte atau bisa jadi dewan juri gitu kan nganilai ulama. Urang saha pangkat ibadah urang naon. Itu mata karuksak. Makana ngaran ulama kumaha we tetep kurang tarima. Ya. Ulah nepi ka dinaon disalahkeun, dicela kan. Lantaran ilmu urang mana? Urang teu tiasana naon. Cek tuturkeun. Ya ahli ibadah gitu. Mentak seueur perkara matak rusak Islam. Ya termasuk di antarana anu matak ngaruksak keislaman teh naon? Syahadatna ruksak, Islamna ruksak. Anu ruksak karena keislaman tolabul ilmi karena urusan ya termasuk sekolah. Sekolah, kuliah ayeuna tujuanna yang urusan dunia. Meh babari gawe temen ijazah ame itu meh beungar loba gawe boga gawe itu mata ngaruksak kan agama. Naon ngaruksakna cobi we kieu ayeuna
cita-cita misalkan sekolah teh yang memberi gawe nepi ka tamat sekolah menang ijazah ngasih ijazah terus menang gawe agama dipentingkan mah bakal hare-hare cung eke agama rek maju rek mundur rek kayaan kumaha hare-hare teu peduli kondisi agama keur kumaha teu peduli bahkan nu aya dina dirina moal mentingkeun kana pemahaman anu misalnya ke proses nih, ya. Prosesnya kuliah gitu, ya. Kan sok dibarengan di ibaratkan benar-benar nih ngadoa gitu supaya lancar gitu. Nah, terus geus kacapai cita-cita teh ku manehna teh. Terus sok poho enenganan kan agama itu nya berarti eta mah urang sakola atau urang diajar naon wae oge tujuanna keur naon keur ngalaksanakeun kewajiban ti Allah di titah tolabul ya nih terus hasilna keur ibadah ka Gusti boga ilmu teh ayeuna urang sakola menang ijazah tujuanna hayang gawe yakin eta moal peduli kana agama bakal hare-hare kana agama perkembangan secara umum agama Islam kumaha bakal hare-hare moal peduli termasuk nu aya dina dirina oge moal peduli kumaha agama dirina teh geus nepi ka mana pemahaman agama teh geus nepi ka moal merhatikeun ka dinya moal pasti nanti perhatikan itu urusan kerja, urusan gawe gitu. Naon margina dari awal teh niatna. Itu. Karena lah orang tolabul ilmi diajar sekolah ngajina naon wae itu ieu. Pertama orang ngalaksanakeun parentahan Allah, kudu tolabul ilmi. Kedua ilmuna keur ibadah. Nguatkeun keimanan urang. Ayana ilmu dina diri urang teh keur naon? Supaya leuwih awas, leuwih apal ka Gusti Allah. Mata kayak kalimat al ilmu nurun, ilmu itu cahaya petunjuk urang ke Gusti Allah supaya apa nah terat yang jelas mata teangan ilmu anu mana ilmu nuduhkeun ka Gusti mata deket jeung Gusti barengan jalma nu nuduhkeun urang ka Gusti Allah itu ulah marengan ka jalma nu nuduhkeun urang kana golongan-golongan mata tepi jeung Allah nah itu ada dina tolabul ilmi ge seueur nu mata karuksak kaislaman urang gitu. Mata kudu hati-hati, mata kudu rajin ngaji teh meh apal. Gitu. Meh apal urang teh kumaha, hirup teh kumaha apa. Jadi kudu rajin, insyaallah hari ngaji. Ya itu termasuk syahadat itu. Ngabuktikeun syahadat, sumar rambahna syahadat dina diri urang teh kumaha. Enggak salah-salah. Sabaraha babari cenah syahadat mah. Syahadat mah babari. Tapi pikeun ngadirikeun ka urang gitu. Babari teh baru ngucapkeun eta itu kan ngucapkeun mah babari ya bener teh namanya nah eta mata kan gali deui rukunna naon farduna naon kesampurnana naon syarat syahadat teh naon nu ngaruksak syahadat teh naon itu digali dia terus terapkeun kana diri urang supaya nyumar rambahan kana diri urang supaya darah daging pikiran segala orang nah itu naon aya kasumaraman ku syahadat disebutnya energi ilahiyah mah masuk ke diri orang nah gitu dan tong jero-jerotingnya terus rukun Islam teh nu kadua teh naon wa iqamus sholati jeung kadua ngadirikeun salat teh iqam ngadegkeun nangtungkeun ngadirikeun ngahijikeun gitu ngabiasakeun ngadirikeun gitu kan bentar ayeuna nepi ka salat itu merupakan tihangna agama Islam itu syahadat merupakan pondasi aya kana nyarios itu nya gitu syahadat pondasina salat tihangna gitu. Ya cenah da ieu mah imah gedong mah tara make tiang dingdingna atulah. Gitu. Jadi nu ngajaga anu nunjang anu non kaislaman urang bisa anak kuat teh. Awalna ku ayana dina migawe salat. Agama saha? Agama urang. Dina diri urang, cepengan urang, agama teh pegangan. Agama urang, pegangan urang, suatu kewajiban. Pikeun ngabedakeun muslim jeung muslimna dirinya. Pikeun ngabedakeun teh salatna. Ini yang diri urang.
Mana upami dibuka di luar masalah sholat seueur teh. Aina takbiratul ihramna ngangkatkeun dua panah tempal panah suatu tanah kepasrahan urang pan. Pasrahna urang ka Gusti Allah. Aya jalma disiksa. Kira-kira lamun minta ampun sok rangah tah. Kiamat disiksa ya dikebugan mun tulung-tulung minta ampun paling ge pasrah kan. Ampun. Kepasrahan mata kayana nyarioskeun takbiratul ihram eta merupakan orang kapasrah pasrah heula ka Gusti Allah. Itu. Ya narimakeun urang seueur hilaf, narimakeun urang seueur nukang nongong kana ajaran, narimakeun urang seueur ngalaksanakeun parentanan ngalaksanakeun laranganna, saeueurna urang sok ngahare-harekeun kana parentah. Jadinya maka salat itu paling utama. Ibadah badaniah nu paling utama teh aya dina salat. Ibadah batiniah nu paling utama teh nyaeta tafakur. Naon tafakur? Mikir. Gitu. Tafakur teh mikir. Makana ayana kasusah jeung ayana kabingung eta mangrupakeun hiji bimbingan jeung didikan ti Allah supaya naon? Supaya ibadah badannya kuat. Antar seueur mikir. Ieu tafakur. Tapi anu penting hasilna eta engke. Mun mikir tapi hasilna? Hah? Ku mikirna wungkul oge, tapi mikirna mikir kana naon heula. Gitu. Pada Syekh Nawawi nyarioskeun nya. Tafakur cenah makan tafakur itu tafakur saja lebih ada tipatan ibadah 60 tahunan ya dan nyebutkan gitu kan. Ya mikirnya mikir kana naon. Gitu. Atuh geus secara ieu kita mah tafakur ngakulang. Geus setong dahar gitu kan kita ngulang. Pikirannya ayo sanguareupun pikiran itu pikiran gitu. Mantap. Aya nu nyebutkeun salat cukup ku niat cenah. Padahal lain salat cukup ku niat. Kahusuan salat cukup dina waktu niat. Keur urang mah moal bisa husuk kabeh. Urang mah ti mimiti takbiratul ihram nepi ka awe salam aka bisa husuk. Oh. Eta Sayyidina Ali cenah nu teh asa husuk. Tapi sakapeung Sayyidina Ali kita bisa husuk deh. Dina hiji riwayat Sayyidina Ali husuk dina waktu keur perang anggota tubuhna ka panah. Dicabut na eta panah nuju na tepan Sayyidina Ali teh. Begitu kena tepan dicabut Sayyidina Ali naros pantos dicabut can bari teu karasaeun bakatku husuk eta salat. Tapi dina hiji riwayat Sayyidina Ali teu husuk. Teu husukna kumaha? Ketika Kangjeng Rasul naros saha cenah bisa husuk salat ke dibere sorban. Sadayana nuduh ka Sayyidina Ali cenah bisa husuk mah lantaran waktu hari tahu ge dicabut panah anak panah tina badanna teu karasaeun berarti Sayyidina husuk. Da kumaha Sayyidina Ali na tepan salat gitu kan dina riwayatna kitu tah. Atuh keur tengah-tengah salat mikir meureun lamun di urang beres salat ieu sorban hayang nu mana meureun eta. Atuh nah jadi mikir Sayyidina Ali hayang nu mana. Mata ketika beres salat narima teu bisa husuk salat itu. Nah, jadi Sayyidina Ali sakapeung dasa husuk sakapeung komo pangkat urang. Mata moal bisa husuk gitu. Mata paling penting minimal husukna salatnya dina niat nu penting mah nya syukur-syukur sadayana ti mimiti niat sampai ka awe salam. Lamun cek saya Zainuddin Abdul Aziz mana kita patul main kan nu penting mah husuk teh apal pagawean apal nu digawe apal makna nu dibaca gitu. Urang mana nu dibaca kita apal di hartina teh. Kumaha kan? Apal teh kan urang lain niat kumaha niat lain. Niat teh kudu bener gitu kan. Dan alina dinnya qasdu lain ngucapkeun kulisan hate tapi qasdu mah neja beda. Hate nu mana ya tempatna niat teh dipernahkeun al urang keur kudu jadi guru teh ya palebah dieu hatena teh kudu kieu gitu. Matakan salat mah usholi emangnya dan sememiti salat naon takbiratul ihram aya teu usholi fardhu subhi dina salat takbiratul ihram teu aya. Naon? Aya usoli masa meme takbiratul ihram. Usoli teh nganiatan supaya naon? Supaya hate urang mantep. Jadi lisan heula, terus hate pas kangkatkeun. Kan dina takbiratul ihram teh lisan ngucapkeun takbiratul ihram, leungeun diangkat, hate ngamaksud kana salat. Pan itu sababaraha pagawean. Pagawean lisan, pagawean badan, pagawean hate bareng barang gaweana sawaktu beda pagaweanana. Hese eta teh tengah gabah.
mata kudu aya guruna teh tapi kudu dipernahkeun niat teh al qasdu teh di mana ya qasdu syai'in teh nya ngejah hiji perkara teh di mana tempatna teh gitu teu sagawa ya hate teh rupa-rupa di mana kumaha gitu nggak salah-salahan gitu mata kurang aya bimbingan batinnya gitu nya supaya beres tak cukup kahusuan dina waktu nih lain sholat cukup ku niat Ai salat cukup ku niatna jadi niatnya unggul. Lamun ge ya nya lamun eta dijadikeun suatu pegangan sholat cukup ku niat eta kenaon aya masjid atuh moal anu ruku sujud atuh jadi niat teh sama migawe ninganan kur geus tong migawe gitu tapi teu ninganan pas duhur itu atuh inget kana dorang geus ngajam eta mah al ngajam lan ngajam eta mah al ngajam sanes niat eta mah rek salat cenah itu dua di nah gitu nya jadi kudu nyaan salatna jadi hati teh hadirkeun kayaknya dina bagian-bagian salat yang manu ageungna we gitu beres salatna beres na sajana aya awewe tempo salatna kumaha tong asa geulis tong asa lamokot gitu nya lamokot kunaon lampinung beungeutna ku kunaon peragi beungeut apa nih ku dempul lan ku dempul sanis dempul ada hati iya da abdasna kumaha ya gitu mata lamun enak ku skincare misalnya gini nah punten-punten ya salat kan wajib enak kawin di bedak gitu ya ayeuna keur duhur dur-duran duhur onangan loba ayeuna kawin eta kira-kira salat moal tah ya mending salat mending nerima amplop ya eta sok di hari-hari kan aya doa barokallahu laka wa barokalaikum wa jabainakum bi khair hayang menang berkah dina rumah tangga nanti Allah aya prak-prakanana mata ngajauhkeun tina barokah salatna ditinggalkeun pajarkeun teh naon ya lebar cenah make up nang mayan Allah mending gelut jeung tukang hias gitu daripada ninggalkeun salat mah kitu nya ribut teh gitu mata eta kumaha make up matang ke aya bagian-bagianana lamun urang kahalangan mata memeh di make up teh abdas heula anu ngamake up na awewe mun awewe lalaki ku lalaki dia awewe ku awewe jadi teu batal wudu yaitu make up gitu ya ayeuna tos di make up tos beres sadayana itu ieu batal mah teu sabi ya tangke buru rek salat wudu teh asal iya we di usah punggu ge biasa kumaha paretan teh nyerep cenah cayeuna kahalangan ku make up eta teh jadi masalah dakwahna tos abdas gitu datang kehalangan ke almer kade kawin teh salat deh eta kan menang barokah ngadoana ge supaya menang barokah kan eta kayak Bandungan kadang-kadang eleh gitu mantap berarti keislaman teh kumaha gitu kan garis ageungna patut dipertanyakan Islamana ketanyakan Islam lain cenah orang Islamnya anu teh salat gitu gitu eta ras nanti rukun Islam nu katilu teh wa itauz zakati jeung katilu ngaluarkeun zakat keur naon keur ngabersihan awak jeung ngabersihan harta banda enggak ya bagian-bagian kan ieu pasal ieu dari rukun Islam ya pasal ieu nya pasal rukun Islam masalah zakat enggak ya bagian pasal zakat engke terakhir eta memeh puasa gitu ya salah zakat nya kitab sabena ya zakat teh hiji perkara keur ngabersihkeun diri urang mata zakat kabagi dua aya zakat badan aya zakat mal harta tah zakat badan model ayeuna ye naon karena puasa tangke puasa kadap deui itu disebut zakat naon fitrah keur ngabersihkeun diri urang zakat harta zakat harta disebut zakat mal apa ayeuna ingon-ingonnya ayeuna seperti emas perak dagangan gitu kan tijaroh gitu kan itu ya anak
harta pependeman itu aya aturan ke aya aturanana eta zakat eta. Eta mah kayaknya sebenarnya anu wajib zakat mal mah kudu aya nisab, aya hawal. Naon nisab teh? Jumlah batasan, hitungan, hawal teh tepung tahun. Aya target aya batasan diukur kana emas, gitu diukurna teh. Kan kayak eta masalah eta mah. Nu rincian-rincianana mah gitu. Dan eta nu penting keur urang-urang ayeuna ngajak zakat eta kan ngabersihkeun badan urang. Gitu. Zakat kerja manutos nisab misalkan ya kan zakat fitrah nu mana zakat fitrah mah itu dikeluarkeun teh pas iraha malam takbir ngan sebagian ulama khususnya Imam Syafi'i disunatkeun ti malam hiji eta ti kaping hiji Ramadan oge teu naon tos ngaluarkeun zakat gitu. Cok. Zakat fitrah. Kumaha lamun ayeuna budak lahir malam takbir zakatan tong? Langsung atuh zakatan. Budak lahir jam 7 peuting atau jam 8 peuting ke takbir zakatan tong. Entong, naon sababna? Datang hirup dina bulan Ramadan. Hirup dina bulan Ramadan. Kapan can kadunya dina bulan Ramadan oge. Nah beuteung kene malam takbir mah geus beak Ramadan. Atuh eta. Itu geus beak man eta. Ramadan. Nah kan akhir bulan Ramadan jam sabaraha? Eta maghrib. Atuh buka puasa geus beres berarti Ramadan. Tah malam takbir mah geus beres. Mun asar mah tuh bisa kene. Gitu. Kumaha lamun jalma pertengahan Ramadan mawat fitrahan tong? Fitrahan. Oh. Sebagian ulama menyebutkan fitrahan, sebagian ulama menyebutkan entong. Alasanna naon? Caur ulama menyebutkan fitrahan ku sabab hirup cicing dina bulan Ramadan Imam Syafi'i naroskeun nyarioskeun yang dianjurkan mayar zakat disunatkeun di awal kaping hiji Ramadan itu saya waktu teu naon di fitrah. Ayeuna nyarioskeun henteu teu kedah di fitrahan. Ku sabab naon? Ku sabab wajibna ngaluarkeun zakat fitrah itu dina takbir akhir bulan Ramadan. Tah eta mah teu nepi kana akhirna gitu. Nu asli saya nu mana? Nya fitrahan we gitu. Eta. Jadi orang wajib fitrah eta. Ena niatna. Alus mah nu fitrah teh bapana salaki kan. Misal kayak keluarga, boga pamajikan, boga budak. Zakat teh kuaal. Ulah ku budak. Ulah zakat ku budak teh pake zakat. Lain. Dosa mayar zakat ke budak dosa. Nako beas urang lagi. Ulah ku budak zakatna. Beas. Al naik atuh al. Betul naon budak dibawa dibimbing bapana anu kaamilin bapana anu nganiatan gitu. Jadi gitu nganiatan niat abdi zakat fitrah diri abdi jeung jalma-jalma nu wajib dinapakahan ku abdi mangga nyangakeun gitu. Mun bapana eta lamun indungna niatna kumaha? Sering indungna teh boga salaki. Niatna kumaha? Mata kudu aya kecap wakil salakina. Salakina teh kudu teh ngawakilkeun ka pamajikanana. Gitu ngawakilkeun aya ikrar ucap keta si indungna anu zakat eta ka amilin niatna naon ngawakilan nu jadi salaki gitu. Pade ari niat zakat sakeluarga ari zakat rek sakeluarga ari niatna soranganeun. Anu dia zakat al-fitri nafsi sorangan nggak ada ya ikrar di suami ka pemajikan emang teu naon tapi lebih utamana dan wajib ngaluarkeun zakat teh anu gaduh tanggung jawab nyata saha suami nah ya kecuali rana eta mah eta
Oke. Itu zakat tuh penting. Keur saha zakat engke dibagikeunana? Keur mustahik. Mustahik teh naon? Anu wajib narima zakat. Muzaki mustahik lah. Muzaki anu wajib ngaluarkeun zakat, mustahik anu wajib narima zakat. Naon anu wajib narima zakat teh? Hiji fakir, miskin, amilin, gorimin, sabilillah, ibnu sabil, mualaf, riqob. RT, ayeuna geuning cenah zakat ka RT berarti naon RT amilin. Eueuh jaga kudu ka RT mah. Jadi mah sebagai amilin. Zakat ka RT sebagai amilin berarti. Ada jadi ambilin gitu. Eta. Jadi kalau zakat ka mana? Keur fakir miskin ngadititipkeun heula ka panitia ka pengurus. Nah batal mah nah betanya. Orang KRT nah gitu. Zakat KRT sebagai amilin dititipkeun berarti KRT anu ngurus ya zakat. Nah RT mah fitrah khususna gitu. Eta. Enak fakir nu kumaha fakir? Fakir teh anu teu boga nanaon, usaha teu boga itu we mah jompo gitu. Tapi beunghar mah. Tapi jompo bisa gitu. fakir tah. Ari si fakir teh ada kurang gitu dengan Naon? kumaha mun fitrahna kadinya. Fakirna Kurang rada kilo nih anak. Oh, atuh teh naon justru bantu tak. Ayeuna wajib narima zakat itu lain kanu akalna normal. Fakir didinya teh fakir anu akalna waras teu aya. Anu sakira-kira butuh petagaduna naon gitu. Eta wajib narima. Ulah diwilah-wilah tapi tempo heula. Ayeuna urang rek mere zakat kana yang geuleung geus teu ada. Tempo heula ieu bakal dimanfaatkeun mah ku manehna. Itu bisa dipijeun bisa kumaha. Eta gitu Rek tempo heula. Menadek beberapa dahar. bisa nanti apalin fakir ada naon ieu. Ya mah biasa da naon kamanakeun gitu. Eta. Jadi fakir anu geus teu boga itu teu sagala teu boga usaha teu boga tapi butuh kan dahar ngaran-ngaran hirup mah. Itu pangabutuh maot kayak pangabutuh. Butuh pitulung. Kemudian hirup ada hirup di dunia. Hirup di alam kubur pangabutuh, hirup di dunia ge sami gitu. Eta. Main anu tos marawatna mau butuh kopi, mau butuh udud gitu. Terus miskin naon? Miskin teh boga gawe ye jalma aya penghasilan ngan teu mahi karena bahan pokok gitu teu mahi zakat teh narima teh wajib narima gawe mah aya penghasilan aya ngan teu mahi naon kan cenah tahu motor oh iya eta jadi aya fakir miskin amilin naon amilin teh anu ngurus nu narima zakat engke ngabagikeun ngurus eta mun zakat fitrah teh mah gitu amilin kada jadi ambilin hayang sareng minimal lamun misalkan ngurus zakat fitrah minimal opatan lah hiji tokoh pamarentah dua tokoh masyarakat tilu tokoh agama opat tokoh pemuda minimal eta kudu nage gitu minimal eta tokoh pamarentah meureunna sebagai mantor nanggung jawab karena kegiatanna tokoh agama meureun anu naon anu ngatur kana asuran hukum agama bisa nyalih aturan tokoh masyarakat anu nanggung jawab teu bisa kitu ge ti masyarakat tokoh pemuda anu keur gawe eta mah mangul eta ngabagikeun itu entong dikakawa ku sorangan misalkan al jadi RT jadi amilin ku sorangan kayak jadi ambilin kayak itu nanti kira Ari RT kemana nanti lamun saya RT amilina RT amilin anu ngurus Jakarta teh Jakarta kemana pan mata kulah ini misalkan teh opatan al ya nya sasa opat tokoh pemerintah RT pemerintah tokoh agama ustad ayeuna tokoh masyarakat gitu dikolotkeun didinya terus tokoh kamu karena eta tuker ada sarua amilin tentang kucang tong kadirina tuker salingnya misalkan RT ya amilin tah dina posisi zaman tah jadi amilin berarti mentak mitra ge
gitu. Zakat kayak Ustad misalkan gitu. Ustad sebagai amilin. si Ustadz jadi Ya, dari nah misalkan di masyarakat jadi RT, saka RT-an aya Ustad teh teu milu sebagai pengurus zakat, tapi manehna narima zakat di murid-muridna, eta sebagai amilin apa sebagai naon? Lamun sebagai amilin, maka wajib dikumpulkan, dihijikeun ke RT, jadi supaya merata gitu. Dikumpulkan, dibagikan deui kana Ustad gitu. Ya kadang-kadang Ustad berkedawang deh bukan narima zakat, mau laporan ke RT teh. Itu centeng si dipenta berkuat gitu. Digabungkan hijikeun jeung RT, jadi pendapat saka RT teh iya itu. Misalnya enggak ya? Tadi heulanya ya bisi enggak jadi panitia. Tokoh agama, Ustad, tokoh pemerintah gitu. Dua we heula misalkan kan ieu mah heula. Ya. Misalnya zakat ka RT tarima ku RT. Ieu aya nu ka Ustad, santrina ka Ustad, ya pan Ustad sebagai naon? Sebagai amilin. Mata hijikeun gabungkeun. Ulah anu diasupkeun kana amilin teh anu zakat ka RT, zakat ka Ustad. Jadi itu ku sorangan kana teh gitu. Dibagikan ku sorangan terus gabungkeun hijikeun gemol teh mah teh tah. Ya beas anu zakat ka kuring tah sakitu ieu jumlahna warga anu itu ieu. Ayeuna warga itu misalkan Ustad anu ngajina teh ya aya RT sebelah, bikeun ka RT sebelah deui, tah nu zakat ka kuring. RT maneh gitu ya. Tah bikeun. Jadi entong ku sorangan, ku sorangan kayak jadi salah gitu. Tah saseuna teh kumaha? Alim dikitukeun teh lantaran hayang eta teh yang beas beasna. Gitu, tak kudu nama gitu. Jadi we nya saya gitu. Ayeuna ulah kieu, Ustad jadi amilin. Nya anu zakat ka RT ongkoh aya anu zakat ka manehna ongkoh gitu. Anu zakat ka manehna mah dibagikeun ku sorangan ku manehna aya zakat RT kok ieu teu kaengeng eta mah gitu. Najan ieu sok dibagikeunnya ke kurang hade gitu. Pan sebagai amilin manehna teh atuh hijikeun gitu. Ulah anu dibagikeun teh nu dihitung teh anu asup ka RT we anu asup ka manehna mah teu ulah eta bisi enggal jadi gitu di pengurus zakat kumaha itu hijikeun tampung bagi gitu. Arti nah pemuda ilukeun cenah diajar baru nu ngaleteran itu kan ngaleteran aya carana anu letterna disieukeun anu beasna diasupkeun kana letter eta beda angke teh itu carana teh enak lamun misalkan ya naon cangkir atau letteran lamun biasa disiuk terus dibahekeun gitu rata disipat rata oyakeun lah karena tak jadi kurang makanya saya nama di gitu. Kamu saya nama ditimbang lah di kilo gram segera gram nah, kan kayaknya anu detail nama masalah zakat kan intinya ke umat Islam wajib ngaluarkeun zakat gitu. Amilin tadi ngurus terus amilin kan gorim teh naon? Gorim teh jalma nu boga hutang. Saha nu boga hutang teh wajib narima zakat. Kabeh ge boga hutang bisa bagikeun ka kabehan. Tapi nu paling utamana naon? Hutang keur pembangunan masjid, hutang keur pembangunan keagamaan, fasilitas keagamaan eta. Saya nama cenah ku malamun gorim ke masjid ke heula masjidna boga hutang teu lamun teu boga hutang tong da dasarna gorim teh keur nu boga hutang lamun ieu purut pembangunan masjid aya kene hutang ka material maka panitiana wajib narima zakat keur ngabantu mayar hutangna gitu ulah ayeuna masjid saldo loba gede saldona itu tapi minta gorim ulah eta da gorim teh lain keur masjid teh aya hak narima zakat aya dina mustahik zakat ngaran masjid teu aya tapi gorimna keur jalma nu boga hutang di urang mah di dia masjidna kita boga hutang karena boga saldo gede bagikeun we ka masyarakat pasti masyarakat boga hutang saha masyarakat teu boga hutang gitu anu lebih utama hutang keur kepentingan agama hutangna terus naon deui
fakir miskin gorim amilin gorim terus Amilin. mualaf Mualaf. non mualaf Anu mualaf teh nu anyar asup Islam. Islam. Sebagian keterangan anu kasebutkeun mualaf itu anu asup Islam anu ditanggeui, maksudnya anu mah lemah keneh ka imananana. Lain mualaf seumur hirup. Jadi anu disebut mualaf teh sanes eneng-eneng anu asalna non muslim asup ka Islam eta disebut mualaf nepi kana 10 tahun sanes kasebutkeun mualaf teh nu anyar keneh. Minimal atuh 3 bulan. Anu masih keneh ditanggeui keneh hatena, anu masih keneh kitu nya, nu lemah keneh ka imanana. Itu mualaf teh. Aya mah mualaf geus aya kudu aya nu ngabimbing heula. atuh mualaf teh teu asal-asalan. Komo ayeuna misalkan aya non muslim asup Islam disangka terek ngeunah asup Islam teu riweuh deui. Cita-citana asup Islam nah yang beunghar, yang narima zakat sugan. Efek teh ieu asup deui ka non muslim deui gitu. Itu seueur pulang anting seperti kitu. Eta ulah seperti kitu teu meunang itu. Pancegkeun urang. Eta anu dipencet kuriling teh gitu. Yang minimalna. Anu pindah gitu teh teh. Nya pokona eta geus ngalecehkeun kan gitu. Ulah eta urang. Eta. Ajak babaturan gitu cenah nu cukcak agama gitu nu kudu dipencet na turut cenah gitu cenah saruja ngahina gitu. Mun rek-rek mun moal gitu tah. Eta. Tah jadi kan sebutkeun mualaf teh minimal 3 bulan. Kan maksimalna 3 bulan cenah gitu. Lain saneng-eneng. Ayeuna geus asup Islam geus puluhan tahun disebutkeun mualaf lain mualaf gitu mah. Islam mah. Gitu. Komo nepi ka jadi pemisah. Ieu mah mualaf, ieu mah itu satu aya pemisah. Gitu. Wajib narima zakat nu anyarkeun. Tadi urang mah eueuh nu mualaf kumaha itu ieu bagikeun hijikeun jeung fakir miskin tadi teh ya. Gitu. Eta mualaf riko sieunan mualaf rikob mah kan anu ngabedakeun abid geus aya jalma beulian baheula mah dibeli jalma teh digawekeun tapi teu dibayar jalma beulian dibeli kita gawe tapi teu dibayar urus mah tanggung jawab kudu nu ngaranna eta mah tah aya baheula mah jalma beulian tah aya nama aya ge nama jalma sewaan dibayar tadi. Atuh disewa 2 tahunan dikontrak nih kan. Atuh kita sewaan kan. Tenagana disewa. 2 tahun itu enak gitu. Itu hayang pada jadi jalma sewaan disewa gitu ya. Itu naon eta. Itu. Terus ayeuna sabilillah. Sabilillah naon? Jalma nu merjuangkeun agama, para ustad, para kiai gitu. Pan tadi cenah cek tadi para ustad itu. Jadi ustad itu bisa jadi amilin, bisa jadi sabilillah. Ketika pipiluan ngurus zakat berarti ustad eta jadi amilin. Jadi amilin, jadi sabilillah. Kumaha cenah lamun eta ustad jadi amilin ongkoh, jadi sabilillah ongkoh. Kemudian narimana teh 2. Narima tina zakat tina sabilillah ongkoh narima tina amilin ongkoh atukeun bae da duana profesi oge gitu ngan pada alus-alus pilih salah sahiji gitu rek sebagai ustad rek sebagai amilina lantaran ulah dikekewa ku sorangan fakir miskin nu butuh gitu jadi engke ke sana amilin teh. Waalaikumsalam. Bare. Jadi kesana ambilin teh gitu anu non ngekewek eta ambilin gitu kayak itu teh gitu. Ambilin teh. Dari saya nama gitu. Kumaha cenah lamun ustad ieu. Ustad teh sanes sebagai amilin tapi narima zakat. Teu ngurus zakat tapi narima zakat. Gitu. Entenan nah lah eta mah teh amilin mah ngurus zakat. Tapi lamun misalkan teh
Urang selaku santri rek Jakarta teh ke guru itu sebagai ustad itu ya. Lamun sebagai mustahik teh kudu dibagikeun. Lamun sebagai amilin bagikeun gitu. Mending mana? Mending sebagai mustahik cenah santri loba jadi teh kudu dibagikeun. Dengan dolim ya teh meureunnan raknya rakyat kurang dahar gitu. Ya. Pan ayeuna zakat pada zakat fitrah ya mah nya lah. Malenan zakat fitrah teh keur ngamuhkeun kurang, bisi anu teu dahar, bisi kumaha gitu kan, supaya kalimat hari raya teh benar-benar aya kabungahan gitu. Bunga atuh keur butuh mah dibere teh. Matak alus na barang bere teh kanu butuh. Butuh nah. Gitu nya nah. Ayeuna gaduh artos 5.000 dipasihkeun ka Pak Prabowo kira-kira bungahan mah atau jadi kehadean mata intina sodako itu ngabungahkeun batur gitu we kunaon we eta mah yang penting nu narima bunga gitu erek ku seuri sugan saulah seurina jeung seurikeun gitu. Asa bunga batur gitu. Eta sodako zakat kan para sodako awalna mah sodako wajib ditentukan ya. Terus ana Ibnu Sabia anu ke peperangan anu ke lelumpangan musafir kitanya beakeun bekal mun ayeuna kitu ge atuh aya anu kitu geus budak santri aya nama Ibnu Sabia teh pan budak santri ke lelumpangan pan ka pasantren kan butuh biaya itu aya mah teh dibagikeun dicekel dikeun amilinkeun nah meni mak amilin teh diambilin gitu nah eta jadi kadang kayak bisa jadi ngurus zakat mun urang jadi amilin sok we sesuai aturan we gitu lamun teu aya gorim teh aya ya di wilayah urang mah asupkeun we kana fakir miskin bagikeun deui gitu da pasti deui dan boga hutang pasti masyarakat baru boga hutang gitu eta tak rukun Islam nu katilu teh naon wa itaul zakati nah tadi nu carasan dan eta zakat fitrah katanya. Hari zakat mal beda deui zakat mal mah zakat fitrah mah dibagikeun anak ulah kaburu id gitu kan zakat mah ilar wae asal nisab aja hawal gitu utama mana eta zakat nah mending ka amilin atawa mending urang langsung ka mustahik itu utama mana lamun ningali kautamaan saya kena ka amilin. Nah makanya saya ke amilin ku amilin mah bakal merata lamun sa RT pasti fakir miskin kabagian lamun orang rek langsung saurang pasti kabagian teh itu orang langsung kamu sih eta we nu sajena bareng jadi harta urang teh mah eta teh beas zakat urang teh teu kaasaan nu sajena teh ai ku RT mah pan setik kita ngagabung jadi seueur gitu atau ku amilin mah mata sebagian ulama pikir nyariose anu nyebatkeun makruh zakat langsung sanes teh sah ngan kurangna merata gitu matak aya amilin oge berarti saena kami amilin gitu jadi aya nu ngatur nu apal gitu eta nomor katilunan zakat kaopat rukun Islam teh wasaumu Ramadana wajeng kaopatna rukun Islam teh saumu Ramadana eta ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan. Keur saha puasa? Kerja manu iman, lain nu Islam, nu iman. Diparentahna ge sabdina surat Al-Baqarah ayat 83 keur saha? Keur nu iman. Itu kan kalimatna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Lain Islam, lain. Keur iman. Gitu. Kumaha cara lamun teu puasa? Islam. Ngan meureun teu iman. Gitu. Nyo. Nah. Teu iman orana. Dari titahna ge ke iman. Supaya naon iman ngalaksanakeun puasa? Supaya menang kamul yaan di hadapan Allah takwa teh la'alakum tattaqun.
jalma sadacan ayana Kangjeng Rasul nabi sebelum Kangjeng Rasul ge tos aya puasa mah gitu. Terus diparentah puasa modai Kangjeng Nabi Adam puasana tanggal 13, 14, 15 jadi sunat ke umat Nabi Muhammad mah. Oh pan jadi ganteng deui atuh ku puasa eta teh. Bari ngadoa Robbana zalamna anfusana bari puasa. Nah matak mun hayang ganteng oh rajin puasana tanggal 13, 14, 15 bari maca Robbana itu. Sabaraha tahun? 40 tahun Nabi Adam tah. Eta ganteng Nabi Adam ge. Eta puasa, rajin puasa. Ganteng deui ya. Eta pertengahan bulan kan. Ya bulan purnama tanggal 14, 13, 14, 15. Jadi puasa Nabi Adam sunat ker cah umat Nabi Muhammad seperti puasa Kangjeng Nabi Daud sunat itu. Aya namun nu disunatkan teh puasa naon umat Nabi Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad puasa Senin Kamis. Senin puasa karena kelahiran Kangjeng Nabi, Kamis puasa dina itu setor amal dina saminggu gitu. Mata Kangjeng Rasul sok ngarayakeun syukuran karena kelahiranana nya dina ngalaksanakeun puasa Senin eta Kangjeng Rasul gitu. Itu. Maka urang ge teu naon puasa dina wedal urang. Asal ulah hari wedal Kangjeng Rasul tara puasa wedal urang getol gitu. Wedal poe Salasa berarti puasana Senin jeung Salasa gitu. Teu naon. Puasa urang Kangjeng Rasul ge puasa dina wedalna. Kangjeng Rasul ge urang ge teu nu penting urang puasa ulah nepi ka wadal urang puasa wadal Kangjeng Rasul teh. Gitu. Sok puasa eta. Eta nu wajibna dina bulan Ramadan. Tak sakedap deui urang nya. Dina bulan Ramadan makan. Ka dina bulan Ramadan teh pan aya tarawih ya seueur pada bulannya. Eta aya pada bulan wajib, aya pada bulan sunat. Pada bulan wajib naon bulan Ramadan? Zakat fitrah sareng ngalaksanakeun puasa. Enak sunat naon sunat muakkad ngalaksanakeun tarawih. Matak tarawih itu sunat muakkad lamun berjamaah. Enak tarawih bari berjamaah, nah berjamaah itu sunat kifayah gitu. Matak tarawih teh kudu berjamaah bae. Sorangan ge beres gawe jam 10 peuting, der tarawih jam 12 teu naon. Teu kudu hayo-hayo antung tut we 2 rakaat heula cicing heula nangtung deui. Eta ngopi heula asa ulah keur salat ngopi eta. Ya, eta. Tarawih teh salse atuh. Tarawih teh lain nepi ka dengan yang cenah sok aya tarawih anu gancang berarti almun hebat eta atuh. Geus melesat 10 menit. Yo, deh berarti. Urang tong suwudon. Wah, tusakeun bae da eta. Sajeng teh kumaha ilmu fikih ditarima jeung teh kumaha Gusti Allah. Urang anu penting muji yen eta jalma hebat bisa gancang. Gitu. Urang mah lamun ge titajong. Tandana urang teh apal ilmuna gitu. Ilmu lain teh hayang gancang. Kahiji teh apal ilmuna, kadua cangkeung gancang teh. Itu anu penting mah tarawih. Nah eta. Ya dan nomor kaopat naon puasa bulan Ramadan. Keur jalma anu iman. Mimiti diparentah puasa nyata 2 tahun santos Isra Mi'raj. Gitu. Santos Kangjeng Rasul diisrokan sareng di Mi'raj kan aya perintah puasa. Surat Al-Baqarah kan ayat 183 aya perintah. Jalma-jalma nu iman, jalma-jalma satan Kanjeng Rasul besok puasa, umat-umat Nabi kapungur geus puasa. Karena seperti Siti Maryam geus saum ka 2 tahun Siti Maryam puasa. Lain puasana 2 tahun teu dahar-dahar. Lain. Oh iya tuh. Tapi emang maghrib buka. Tapi kan ngantunkeun aja nuju saum gitu. Nuju saum cicing. Siti Maryam. Siti Maryam teh ibuna Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Itu puasa. Keur naon puasa? Keur naon?
ngalaksanakeun ibadah ka Allah supaya nafsu urang diraksa, supaya awakna sehat gitu. Allah lebih apal karena diri orang. Jadi makanya pan tadi ge lamun urang enteng-enteng kana aturan-aturan Allah itu ruksak kaislaman urang. Allah apa kumaha urang itu. Diparentahna urang ngalaksanakeun puasa lain keur anjeunna. Puasa mah enak. Ai Allah mah urang puasa moal ngurangan karena keagungan. Urang teu puasa ge moal ngurangan. Enak mah. Urang puasa moal ngaluwihan, leuwih agung moal. Urang teu puasa moal ngurangan. Anggar. Tapi ke urang-urang keneh itu puasa teh. Kerja mah nu migawena puasa. Jeung mau apa si Allah. Nah cenah teh bulan puasa nu hiji setan tadi ieu dina dicangcang tapi loba nu teu puasa. Engko dicangcang komo lamun diliarkeun nya teh nya. Cacak setan dicangcang loba anu masih maksiat komo lamun setan dikencarkeun. Dicangcangna ku saha? Setan. Kuno puasa. Atau nu teu puasa mah teu nyangcang setan, baru mentak teu puasa ge dicapluk setan. Atuh aya mah da babaturan urang cenah ieu mah moal naon cenah. Eta Nah eta nya. Tak manfaatkeun bulan puasa teh. Urang kudu rajin ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan. Cangges kadap deui. Itu ajaran ngalaksanakeun rukun Islam. Terus nomor kalimana wahijul baiti jeung kalimana mau ngahaji ka Baitullah man kajalma istata'a anu kawasa ya jalma ilaihi ka Baitullah sabilan di jalan lain sabulan di jalan 40 poe kan sabilan nih. Jadi mau ngahaji keur saha keur nu mampu kumaha cenah lamun ieu mah teu mampu tapi bisa mau ngahaji. Kemampuan didinya mampu migawena. Masalah biaya mah kadang aya nu nanggung jawab nya ning nya bari basa dihajikeun. Kan aya kasebut ninina cenah. Gitu kan, nisab niat gitu kan. Nasib. Ninina niat nisab niat nasib. Gitu. Nisab geus mampu berarti pikeun mau ngahaji. Nisab matak mau ngahaji mah nu belakang disebut ninina gitu. Nih pertama niat. Gitu. Misalnya. Oh, niat ahnya. Enak orang niatna. Terus saya niat. Nisab teh berarti teh saya aya naon? Aya bekalna. Terus nasib. Terus ayana duit teu boga. Niat ke saya, pasti niat mah. Ngan duit teu boga. Terus berangkat, berarti nasib aya nu ngahajikeun. Gitu. Nasib. Nah, terus ayeuna lamun boga duit. Salah. Kalamat. Hah? Nos kene terus yang kedap ya. Ya, terus sana lewe kedap dah. Ayeuna duit boga. Katanya, misalkan suami istri ya harta loba. Ai cek salakina teh ayeuna mah cenah meureunna daena teh sawah teh lega, urang teh geus kolot kitu anu urang jual pake mau ngaji. Gitu kan? Ai cek awewena teh mung sieun maot di ditu cenah gitu jeung ngerek mau ngaji mah. Ai cek lalakina teh udah hayang duaan. Pakeuh eta awewena mung salakina hayang duaan keukeuh. Kira-kira kumaha hayeurna eta? Mau jadi nepi ka mana ge? Mata kalau meminta kitu entas ngaji di sorangan tong maksa umum. Meureun itu mah lain nasib. Aya duit nama ngan mau berarti lain nasib. Gitu. Nisab lain nasib seperti gitu. Paham teu? Cenah gewe mau ngahaji teh di mana-mana nggak sayang bisa dah yang bareng jeung pamajikan. Ulah, sakira nggak saya duitnya itu pangkat. Gitu. Tong maksa umum, bisi lain bagian anak naik haji gitu. Ngan kena berditayakan haji buat majikan.
naik aja mantep gitu. Nah itu mangkat ulah maksa ulah udah yang duaan yang pemajikan mau ngaji teh ulah ayo masuk memang mangkat lantaran bisi lain nasibna gitu najan nih saya nih sob jadi nu paling kuat nasib nu paling kuat mah najan can sob ari geus nasibna mah kadang-kadang aya nu ngahajikeun pancen menang duit ladang togel pakai mau ngaji wah cilaka Saya balik ya. saya balik gitu oh iya muter gitu Kalau gitu kumaha? hah gitu Kaasupna naon? hanya dam ama mau jadi kehadean lah tuh aku mah duka nepi tuh kamu mah jeung di rarasan mah mungkin mal daek we deh duit loba ladang teu bener dipakai ibadah nage mau semangat kan ibadah nage Tidak ke sana. gue ngerasa sok Iya. gitu mata lamun urang misalkan loba harta hese sodako hese ieu harta teh harta urut naon gitu berarti ieu duit lain keur pigawean bener keur goreng mangkana goreng mah babari ayeuna aya turnamen dengan dukung aya yatim piatu hare-hare berarti eta duit lain keur jalan pi akhirat teh keur di dunia we hungkul gitu da jalma anu hartana bakal nyalametkeun akhirat mah gampang keur sodako nu emang eta ge sodako ngabantu-bantu turnamen ngabantu ayeuna Agustusan gitu nya itu sodako sami ngan padahal nu lebih utama nu mana sodako teh itu nyumbangnya urang rek sodako supaya rame Agustus itu emang tapi kan nu lebih utama nu mana meureun eta mah duit keur kabungahan di alam dunia aya duit nu keur kabungahan akhirat ya meureun ieu mah duit teh keur pi akhirat naon sama ieu babari merek keur fakir miskin ieu babari merek keur anak yatim ieu babari keur sodak meureun ieu duit teh keur ngabungakeun keur nyalametkeun urang di akhirat gitu lamun ieu urang boga harta jeung panah hese dipake kana jalan hade perlu dipertanyakan ieu duit menang naon itu ieu duit teh gara ieu urang usaha menang naon ieu ada yang mau jual beli gitu kan eta hese di kana sodako kan hese ngabantu fakir miskin eta keur naon duit Tapi ya misalnya si duit ada teh tina nu goreng gitu dengan Ya. sawawat gitu. Heeh. Dipakai kehadean maka jadi ibadah mah. Moal ku di dunya hungkul ngabungakeun batur gitu eta moal moal aja jika urang mandi ku cai kocok kumaha kira-kira bersih moal Kotor. itu mantek mun duit nu kitu mah lag-lag we ku sorangan teu mau batu terkecuali lamun keur itu nanya keur itu nama manfaat itu tabungan menjadi boga duit jadi dina munggah haji teh kitu munggah haji teh gumantung nasib bagianana teh Gusti gitu najan harta loba ge ari lain bagianna mah moal ini tapi ka modarna oge gitu kan wah sararese tapi kan aya harta geus loba eta ditah munggah haji make jeung sieun paeh di Arab saya cek paeh di Arab dari kalung itu kan dialungkan kan aya nu kitu eta ditita cinta da eta teh harta teh geus loba cik enak geus waktuna jarah aduh Kang cenah abdi masuk sieun maot di ditu cenah kitu nah emang maot di dia bakal selamat di alam kubur kada anger di mana-mana ge maot mah kitu cenah jadi jaminan cenah maot di urang eta aya nu kitu nya sieun maot eta cenah meureunna aya di ditu mah moal diriung-riung ku keluarga ada keluarga ge mau jadi manulungan cenah urang kakana sugan ayeuna maot di lemur ada dia keluarga teh bisa ngahalangan malaikat malaikat maot jadi teh tulus maot kada anger maot mah gitu ke nepi ka maotna teu moal haji gitu eta jadi nomor kalimatna mau ngahaji ka Baitullah man kajalma istatwa anu kawasa ya jalma ilahi ka Baitullah kawasa di dinya kawasa naon kawasa keur bekal indit jeung bekal balik ulah nyusahkeun balik teh urang mah boga oge saongkoseun maksakeun atuh nyusahkeun urang ditu gitu penting ulah nyusahkeun we atuh nyusahkeun macan in lempang we sorangan ke bisa aya rerencangan kana sapeda 7 bulan kon ditu
ngaji lah. Umroh kita ngeta Umroh. umroh gitu. Pernah ngarangu dongeng eta kan besar. Masa Dede itu di Bogor gitu kan. Anjeunna itu umroh eta kan sepeda, eta naon? Berarti kuat naon eta? Kuat nasib. Carana mah kumaha bae eta? Anu carana kieu, anu carana kieu teu mangkat ka itu dan itu kan Allah kabasa ini ditentukan ku Gusti menaon teh. Ngan moal mungkin tepak parahu ka ditu gitu we. Kada di laut mah da naon di dalam parahu mah bisa di daratnya. Ya, itu paling laut, pak parahu mah sebatas di laut, bagala kan parahu. Ku sebatas di lautan parahu mah. Itu kan. Beri urang ka ditu ka peuntas, ku di dinya ka daratna mah ojek gitu kan. Tapi tempat motor, teu bisa eta. Eta. Gitu. Jadi kawasa aya bekal nu berarti mangkat, bekal naon deh? Mulangna bakal kerdedeana ulah nepi ka jadi susah balik mau ngahaji teh di dieu jadi naon nyusahkeun batur da beak hartana itu ya kayaknya itu nah atuh itu kayaknya gitu eta cenah mau ngahaji jeung sedekah utama mana kembali di kana niat masing-masing eta mah ngan lamun geus pernah mah mau ngahaji lah da nu wajib nama sakali mau ngahaji mah nya nu kadua kali sama mending kene bagikeun we sedekah pakir mesin loba kana nu teu dalahar loba kana nu kakurang tah mending kene kitu da geus ieu ngalaman mau ngaji ada hayang kene ka ditu cenah asa teu sampurna teh lah teh da anger sunat teh jangan kumaha nu kadua nama gitu mending kene pake sedekah we gitu kan atawa ngajikeun saha ke eta boga guru can mau ngaji sok ngajikeun ku urang misalkan Al Bunghar gitu kan bungan al semua haji bukan duit keur sayang ini teh daripada ini kan dua kali mending sok aya guru aya ajengan aya kiai ustaz can ngaji cenah haji mending kana kitu pugu manfaat enak urang haji dua kali dong anu kali haji disebut haji nanti tadi disebut ngamuk sia teh daek teh cenah daek teh ka kieu-kieu ge cenah geus kalaman mau ngahaji cenah sia teh disebut haji na oh menghaji cenah karena jadi lain haji 5 kali teh sekali saya jadi mau haji kasak kemana? Nah Baitullah Zarah jadi ngalaksanakan rukun Islam anu kali nu kalimah adalah ya ungguannya semua jam itu rukun Islam Insya Allah kayak anjing rukun imanah itu saya taruh sekena. Halo Pak. Bulan. Sabaraha jam? 1,5 jam. Waduh seueur teuing urang. Ka mana ieu hostna ieu? Hostna ngopi. Ngopi duka capek hostna teh. Capek jeung mah. Capek berarti. Kami nggak bahas rukun syahadat mah, ngkir dan tong ayeuna nya. Nya, eta mah saliwat mah. Nuhun. Anu di doge Jadi tadi mah saliwat gitu garis ageungna unggul. Di sekre asa aal uu sareng sade. Bang Tantan. Oh aya Tantan. Mohon. Nuhun. Nah, aku nonton naraik atuh. Naraik atuh meh rame. Ada hadir ya di dia cenah. Itu roomna we Rahman biar rame gitu. Ya. Apa ya naon? Download. Ente tante ya. Ya aduh. Yang merenan sementawisnya sakitu we muga-muga manfaat ya kirang sareng langkung nama punten Amin. Allahu a'lam bishawab.